Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun hari Bandung amat ulah anu gunung di sisi orang ngomongkeun rokok. Nu mana rokok eta teh anu ngomongkeun haram, anu ngomongkeun halal. Wan eta lain anu nanya Merokok membunuhmu, aya bacaan di dalam tapi tidak membunuhku. Karena orang dengar rokok alhamdulillah ayeuna urang dengar rokok. Yang marane sok ngarokok nya sok ngarokok da duit maneh gitu. Bebas teh ngarokok. Nyakit teh ya weh paling kek mana sok ngarokok hah saya ya perokok ya anu beungeut teh tinggal eta patak ngarokok tinggal beungeut nah gitu buat para perokok segeralah beli rokok yang banyak ya karena negara ada aja ini gay oke gede buat para perokok jangan lupa beli rokok merek apa ayam merek luar negeri Sukun rokok Sukun ayah di itu di luar di Jawa rokok Sukun di urang mah Sukun teh hakaneunna deh di itu mah rokok Sukun teh ayah di rokok nu merek Nados aja ayah di Jawa mah geus aya araranna kemana ya kemana mah kitu buat para perokok belilah rokok yang sebanyak-banyaknya ya buat stok di rumah karena merokok mah urang mah teh haram sih anu haraman naon cik anu haram ngalebok duit rakyat tak koruptor eta haram. Akhirnya kami sampurasun dari Bandung, umat Allah yang penuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.